Brek Ahmad deku terus diuk bari ngadeg-deg. Aduh, cilaka nyai. Aya orai gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan kami teraaki di mana wae ayana. Urang neraskeun lalampahan Sitoleng dina cariyos Rusiah Tanah Warisan. Dinten ieu urang pedar bagian anu ka-54. Cariyos anu katunda, harita teh Sitoleng kapaksa ngelehan maneh sabab Ahmad jeung Esti disandra ku Sabda. Kumaha ketak Sitoleng salajengna? Sumangga nyanggakeun dongengna. Nenyo nasib Ahmad jeung Esti anu sasat aya dina seseukeut bedog anak buah ti Sabda. Sitoleng kapaksa ngelehan heula. Manehna teu gagabah dina bagerak bisi matak nambahan risiko kana kasalametan Ahmad jeung Esti. Geus kitu mah Sitoleng cicing deui malah madiuk di tengah jalan. Sila tutug bari mikir. Sabda jeung anak buahna maju make jalan torobosan ngajauhan Sitoleng anu bakal jadi gangguan. Keur kitu Sitoleng manggih akal sabab pikiranana inget ka Ki Jalak Roncena anu kungsi jadi guruna baheula. Nyeh seuri sorangan terus ngomong. Hehehe. Naon salahna lamun menta tulung ka Ki Guru? Moal disebut culangung keur kieu mah meureun? Lah bener keun sia. Rasakeun monyet. Sitoleng diuk sila mani ngajemprak. Terus sidakep sinuku tunggal mepet pancadria anu opat. Reup panona peureum terus mapatkeun jangjawokan pangemat siluman anu kungsi ngabalad jeung manehna. Tayalian iwal ti Ki Jalak Roncena anu kungsi jadi guruna tea. Barang cacap mapatkeun jangjawokan, hiuk aya angin ngagelebug sorana seah ngaguru. Cakakak aya nu seuri tapi teu kaciri jirimna. Toleng, aya naon ujang? Ieu kaula Ki Jalak Roncena. Aya naon jalu? Sorana agem geuman, matak maruringkak bulu puluh. Hehehe, eta teh Ki Jalak? Ieu kaula Ki Jalak Roncena. Aduh, nuhun teuing Ki, nuhun. Puguh uing teh keur manggih kapusing yo. Aya kasusah, lain teu sanggup, lain teu mampu, lain teu bisa, jeung lain mung. Tapi melang ku nyawa barudak anu dua. Sabab lamun uing salah bagerak, maranehna bisa cilaka. Kasusah naon, Toleng? Itu, tuh dihareup aya anu lempang. Tuh geuning kukurusukan kanu bala. Tah budak anu dua, anu ditalian leungeunna, eta teh anak uing. Cik tulungan, sina leupas, ulah cilaka. Ade sing salamet, ulah cecel boncel. Gampang, Toleng. Cicing maneh mah di dieu, keun ku kaula urang tulungan. Tah kitu Ki Jalak. Heueuh nuhun. Hehehe. Hasil euy, Ki Jalak datang. Angin ngaguruh tatangkalan kuat kapating pelenot. Kalakai rabeng haliber seah mata keung. Ari Sitoleng mah diuk we di jalan. Panona melong kabalad Sabda anu beuki anggang. Ari Sabda teu nyangka aya siluman. Nyangkana angin biasa. Terus we laleumpang ngiringkeun anak buahna anu nyurungkeun tawanan. Tapi barang gok kahiji mumunggang, angin teh muih. Angin puyuh lilimungan datang deui sorana ngaguluh handaruan.
dah angin puyuh eureun heula eureun sabda ngagorowok ka baturna nitah eureun reg sarerea eureun bajuna ting kelebet katebak angin buuk ting rariag angin naon ya teh Kang asa beda jeung biasa ya ih dewek oge bingung panyana teh angin biasa tapi aneh di dieu wungkul jigana teh aduh buah-buaya aya nu teu beres jigana keur kitu ujug-ujug jeleg aya oray sagede tangkal kalapa ngaburingkal ngepung balad sabda sungutna calawak nemongkeun sihung anu ranggeteng sorana anu hos-hosan nepi ka ngaguru unggal usik kadenge sahe wah oray gede dah lumpat lumpat ceuk sabda bari lumpat pangheulana teu nolih kana nanaon atuh anak buahna oge eueuh anu cicing nenyo pamingpinna kabur mah milu kabur paheula-heula geus teu malire kana nanaon cul weh Ahmad jeung Esti mah pada ninggalkeun Cileng luluncatan bari ting garero bakat ku sieun atuh sakedeung oge geus jarauh tetela aya pangabisa dina urusan kabur mah da mani balap paheula-heula sedengkeun Esti mani ngadeg-deg bakat ku sieun Ahmad oge kasebut lalaki mani ngayak-yak rek lumpat teh tuurna kalah leuleus ngalakatai lir anu dipupul bayu kudupruk deku terus diuk bari ngadeg-deg aduh cilaka nyai aya oray gede eta huluna yey ampun nah aya wae ieu teh Esti mah teu kaburu ngomong kasima nenyo oray anu sakitu gedena teh bluk nyuuh kana taneuh panonna peureum ti papereket awak lungse taya tangan pangawasa ipis harpan kana salamet duanana ngarasa keung terus babacaan sabisa-bisa keur kitu cikiki aya nu seuri kunaon Ahmad nasia teh kawas lain lalaki wae hudang ieu uing datang ya ieu mah uing Ahmad cengkat lalaunan panonna anu ceuleuy melong ka hareup barang bre tetela si toleng nangtung gigireun oray gede anu matana bulotot sumuhurung Kang Toleng uing kunaon make ngudupruk jiga nu gempor aduh sieun oray Kang sieun eta mani gede kitu lah naha make sieun ku oray bager nu kudu dipikasieun mah manusia anu jahat jeung telemes lamun dibandingkeun antara sato jeung manusia galak keneh manusia anu bejung geus tong sieun hudang sia ngewa deuleut lalaki kitu patut atuh Ahmad teger ayeuna mah ngadak-ngadak tanagana oge bijil deui tuluy nangtung bari ngarahu red ka Esti tigana bae sarua ngadenge sora si Toleng terus cengkat nyai urang teh salamet sok hudang tuh Kang Toleng datang dupi oray ka mana Kang nya duka teuing nyai tapi da teu nanaon geuning ngimpi kitu urang teh urang tanyakeun ka Kang Toleng Ahmad jeung Esti ngadeuketan ka si Toleng anu nulak cangkeng gigireun oray nyeh si Toleng seuri bari melong kanu duaan ulah sieun atuh ieu mah oray keur nyingsieunan musuh tuh pan kalabur si kasebelan teh nepi ka ngabecir teu luah klieu kadieu nu Kang Mad eta tali urang laanan Ahmad nurut manehna nukangan si Toleng maningan sakuriwel tali teh geus lesut Ahmad bebas laan tali si nyai mangga Kang yap ka dieu nyai nukang ka akang Esti oge nurut da geus kesel hayang geura bebas Ahmad ngurumel ngalaan tali nya akhirna sarerea bebas leupas tina tatali oray anu ngarengkol molotot jiga nu hayang sidik kanu duaan Mang Jalak nuhun sawang sulna Toleng
Nambah aja nama gera mulih deui, mulih kakahyangan. Uing geus salamet, barudak oge salamet. Toleng. Punten we nya, kakolot nitah ye. Kapaksa ku bingung uing teh. Ceuk si Toleng bari nepak oray anu aya gigireunana. Daya bayana, Toleng. Kaulah bunga asa di aku kolot. Malah lamun engke maneh boga kasusah, ulah asa-asa. Keroan kaulah pasti datang. Hog kejalak. Nohon nya, nohon. Beral ayeuna mah geura mulang. Kaulah pamit, Toleng. Gulusur oray teh usik, terus ngalogodor kalaneuh. Borobot rungkun awi anu kagalay ngaborobot. Rebah kalebak, sorana seah ngaguru, dituturkeun ku sora anu. Ahmad jeung Esti colohok bengong, kaget nenyo oray anu sakitu gedena, tapi satuhu ka si Toleng. Kuduaan dipelong, kawas anu hayang sidik kana rupana. Sabab oray teh beda jeung batur, sisitna herang ting gurilat, ari huluna kawas make siger. Ngan barang dipelong, nyuklek saeutik kana kudunan, ngiles manten teu kanyahoan losna. Hiuk aya angin ngaguru manusia. Ai, gening oray teh bisa ngaleungit. Nah oray naon Kang? Kawas-kawas lain oray samanea atuh. Oray tujuh mana eta mah nyai. Nah abet heran. Keun bae nu kitu mah tong dipikiran. Hayu urang lempang deui. Ayeuna mah kudu mikir urang teh. Sabab saban ngalengkah diganggu wae ku si eta. Jelemana angger eta. Jadi jelas bakal jadi panghalang salilana. Nu matak kudu ditumpes. Saha atuh maranehna teh Kang? Nyaho teuing, da uing oge teu nyaho. Ngan anu jelas mah, manehna dipingpin ku hiji jelema anu ngaku ngaran Sabda. Licik, telenges, teu gableg ka era, jeung bodas buntut deui. Anu puguh mah niatna goreng patut. Kudu ditumpur ludeskeun nu kitu mah. Ceuk si Toleng bari ngepeukeun peureupna. Jadi kudu kumaha urang teh Kang? Ayeuna kieu mah tujuan maraneh anu hayang tepung jeung indung bapa ulah diutamakeun teuing lanan. Keun heula sakapanggihna we nya. Sabab teu puguh laratanana mah hese neanganana. Mending urang maluruh heula anu garjul teh. Sugan we aya patula patalina jeung kolot maraneh. Sabab lamun eta mangkeluk teu disanghareupan bakal terus jadi panghalang moal kaur ngalengkah kitu mah. Kumaha Kang we kuring mah? Hayu urang lempang deui. Nya hayu. Nyai, hayu. Beral tiluanana init deui, lalempang asruk-asrukan dinu bala. Joal ka jalan satapak terus nurug tug mudun bari jeung teu boga tujuan kamana bae tepina. Ari sabab boh si Toleng, boh Ahmad jeung Esti pada teu apal kana kaayaan di eta tempat. Nya akhirna nepi ka hiji tempat anu ieuh, negla sarta bisa awas ka ditu ka dieu. Reg si Toleng eureun heula terus malik ka Ahmad jeung Esti. Daragoan di dieu nya, olah ka mana-mana bisi kumaha onam. Uing rek asup ka lembur itu tuh. Rek maluruh si Sabda jeung baturna. Lamun di dinya aman, urang ngadon reureuh. Tapi lamun teu aman, kajieun sare di leuweung. Mangga Kang, belesat si Toleng init, gerakanana gancang lir kilat. Esti mani colohok. Sabab loba kajadian anu aneh dina diri si Toleng. Elmuna, gerakanana, ngomongna jeung laku lampahna araneh mahiwal beda jeung batur. Sakedeung oge geus teu kaciri asup kanu ngajumpluk loba tatangkalan. Hebatnya Kang,
Kawas lain jelema biasa. Memang luar biasa Kang Toleng mah Nyai. Akang boga guru jenenganana Aki Jalupang. Anu linggihna di Gunung Jagat. Asana teh gagah sakti moal aya anu nandingan. Da bisa lumpat di nadahan kai. Tapi dibandingkeun jeung Kang Toleng mah jauh tanah ka langit Nyai. Abdi oge kitu. Panyana teh pun bapak we anu gagah sakti teh. Hanas meni agul, boga bapak anu gagah loba pangabisa. Ari pek teh, aya deui anu langkung gagah sareng langkung sakti. Nya bener. Tapi urang kudu bisa narik luang jeung pangalaman. Pikeun pibekeleun hirup urang dina mangsa nu bakal datang. Ieu teh hiji pangalaman anu gede ajenna. Ceuk Ahmad, manehna mah geus mimiti ngagunakeun akal jeung pikiranana pikeun ngalenyepan pangalaman anu karandapan harita. Narik luang kumaha Kang Ahmad? Urang perlu maca awak, ngaji diri, ngalenyepan laku lampah anu geus kaliwat. Sabab najan ceuk urang alus, cantang tu alus sakabehna. Bisa wae aya salahna atawa aya kalemahanana. Nyata bieu ku urang diucapkeun. Tadina geus reueus kanu jadi kolot. Dumeh gagah tur sakti. Tapi nyatana aya anu leuwih sakti. Jadi jelas manusia mah eueuh anu punjul. Sabab saur sepuh oge luhureun bentang aya keneh bentang. Luhureun langit aya keneh langit. Jadi jentre aya luang anu kudu diteang, aya harti anu kudu disungsi, aya pangaweruh anu kudu dipaluru, ditarik acina tina kajadian eta. Tah, kitu ceuk pamikir akang mah Nyai. Naon acinya Kang? Acina teh taya sanes kahiji ulah dir jeung takabur. Ulah boga rasa yen aing gagah. Sabab gagahna manusia digagahkeun ku nu maha gagah nyatana Gusti Allah. Kaduana, urang kudu waspada yen gagahna manusia kauger ku wates, kaukur ku umur jeung waktu. Geus mangsana apes mah eta kagagahan teh bakal sirna. Ngadenge omongan Ahmad, esti unggut-unggutan. Kusakitu oge manehna geus ngarti. Aya rasa reueus dina hatena. Untung bisa babarengan jeung Ahmad. Salian ti bager jeung Kasep teh pinter deui. Aya keneh anu sanesna Kang? Aya Nyai, kieu geura nya. Tadi teh urang asa teu sadar. Mimitina mah ngaguelkeun nu jadi guru jeung ngaguelkeun nu jadi kolot. Ayeuna agul boga Kang Toleng. Tah ieu teh sasakna harewo setan anu bakal ngalemahkeun kana pamadegan urang. Kade, ulah rek poho kana wiwitan. Guru tetep guru, kolot tetep kolot. Soal gagah jeung sakti lain ukuran. Jasa guru jeung jasa indung bapa ulah rek dipopohokeun. Teu pisan-pisan gaduh maksad mempohokeun kana jasa indung bapa. Ih eta mah ibaratna ulah kena-kena geus manggih nu leuwih punjul terus poho kanu geus gede jasana ka urang. Nyatang tuwe urang mah ulah kitu. Ari sabab urang teh moal bisa kieu lamun lain jasa indung jeung bapa. Urang moal aya pangabisa lamun lain jasana guru. Guru anu mere ilmu, indung bapa anu mere darajat. Ku urang ulah rek dipopohokeun. Sabab jasa anjeunna moal kabilang, moal kaitung. Lamun rek balitungan, nepi ka ajal oge moal lunas Nyai. Jadi kedah kumaha urang teh Kang? Urang teh kudu babakti ka indung jeung ka bapa. Indung gunungna rahayu, bapa tangkalna darajat. Ridho Allah aya dina karidoan indung jeung bapa. Luk esti tungkul. Ras inget kana papatah Mang Yama jeung Bi Mur, yen manehna kudu maluruh nu jadi indung anu teu kanyahoan di mana ayana.
Dina neanganana kudu dirusiahkeun sabab loba musuh anu bakal ngagoda jeung jadi panghalang. Ayeuna geus bukti karek sababaraha poe oge lumampah rupa-rupa kajadian geus kaalaman meh-mehan maragatkeun nyawa. Ras deui inget kanu jadi indung, nah di mana ayana kumaha rupana sabab esti mah basa papisah jeung indung teh can pati hideng, ingetanana can pati kuat. Eueuh anu kabayangkeun dina hatena. Nah kumaha kaaya anu jadi indung jeung bapa teh sabab anu napal dina pikiranana iwal timang yama jeung bimur. Barang inget kadinya barebei cipanon bijil teu karasa ngalembereh kana pipi celak kana lahunan gebeg Ahmad ngarenjag ruas sabab teu pupuguh esti teh bat ngumbar cipanon. Hartini kunaon nyai? Kunaon? Da teu kunanaon abdi mah Kang. Esti kalah beuki tungkul cipanon disusut ku tungtung kabaya anu geus sarwe. Ditanya kitu teh cipanonna kalah wuwuh juuh. Hesena keur di bendungna dina ti corona nyelek ku piceurikeun. Atuh Ahmad teh beuki reuwaseun sok sieun manehna anu salah anu ngabalukarkeun esti jadi sedih. Nyai, hampura akang teh. Bisi omongan akang matak nyugak kana manah, matak ngajeletit kana ati, sing percanten. Akang teh teu gaduh maksad awon, hampura nyai. Kang Ahmad, abdi mah teu gaduh emutan kitu. Hate abdi memang nuju sedih, tapi sanes sedih ku cariosan akang. Hartosna akang mah telepat. Kunaon atuh nyai? Abdi teh sedih, ari rasku nasib diri. Rumaos tacan tiasa molang tarima kanu jadi indung. Ih nyai, da panjang keneh lalakon urang teh. Teu ayeuna sugan isuk aya keneh kasempetan. Jeung deui da lain nyai bae, apan akang oge sarua. Geus sakieu gedena can bisa babakti kanu jadi kolot. Sabab teu leuleutik cicing jeung aki. Tah ayeuna teh akang oge keur ngalalana sanyana mah. Lain ulin teu puguh, tapi apan keur maluruh nu jadi indung deui. Esti curing hak ngadenge kitu teh. Asa aya batur sedih, aya anu sanasib jeung dirina. Atuh hatena rada teger panon melong ka Ahmad, terus nyusut cipanon bari ngomong. Nah, leres Kang. Bener nyai, akang oge ieu teh keur neangan nu jadi indung. Tapi duka di mana ayana, da eueuh beja-beja acan jeung teu puguh dumukna deui. Duka di mana? Sakali deui abdi naros. Nah, leres eta teh. Atanapi ngan sakadar ngabebenjaukeun ka abdi ngarah abdi teu sedih. Masya Allah. Piraku akang ngabohong. Kanggo naon da moal aya untungna? Upami kitu mah urang teh sanasib atuh Kang. Abdi regreg aya gesan bakumaha. Nah, keresa upami urang sasarengan. Ari ayeuna naha teu sasarengan? Ceuk Ahmad bari nyerengeh. Esti oge seuri panonna neuteub seukeut ka Ahmad. Atuh treup padu teuteup terus ting rarenghap jiga anu eungap. Jajantungna ngadadak ratu luk tungkul. Ulah salempang nyai. Urang memang sanasib. Taya lepatna sasarengan. Hayu urang silih bantu. Urang maluruh nu jadi sepuh. Hatur nuhun Kang Ahmad, abdi teh regreg ari kieu mah. Margi abdi teh nunggelis, teu gaduh dulur, teu adi, teu lanceuk. Jadi upami aya kasusah teh kudu bae juang sorangan. Ayeuna aya akang. Nuhun Kang Ahmad. Kitu gunem caturna Ahmad jeung Esti. Beuki lila teh beuki layeut, ngobrol beuki wani tara aya anu dipinding-pinding. Puguh we Ahmad oge bungaheun naker, alam dunya asa ngalegaan, teu sumpeg teuing kawas nunggeus. Angin leutik ngahiliwir, nebak ka nedang daunan.
soradang daunan ting korosak, kawas anu silih harewosan jeung baturna. Nyaksian Ahmad jeung Esti, anu keur guntrang paduduaan, silih tuluman hate, silih pentangkeun rasa, duanana ngarasa sanasib, seja babarengan dina ngambah kahirupan. Teu kungsi lila, kurutak aya nu datang, kaya lian iwal ti si Toleng, anu geus meunang beja ngeunaan sabda jeung anak buahna. Datang-datang cakakak seuri. Hehehe, duaan wayo. Aduh, ulah ngabibita ka uing. Alah, ieu mah yeuh. Boga japati sajodo teh ngan duaan wae. Ahmad jeung Esti ngarenjag reuwas asa kagebah. Panyana teh can aya anu datang. Tapi akhirna duanana ting serenge bungah geus kumpul deui jeung si Toleng teh. Kumaha bejana Kang? Aman euy, aman pisan. Si Sabda anak ririwa teh geus jauh. Teuing ka mana inditna? Dawuh bejana. Pokona mah di lemur eta aman, moal aya nanaon. Hayu urang kadinya. Sabab sakedeung deui oge burit yo. Ulah maksakeun teuing. Poek mah kuduna oge cicing, hees, lain bet asruk-asrukan. Keun, anu diteangan mah ke oge kapanggih. Sabab cekolot oge kieu cenah. Sing saha anu boga kahayang bakal laksana. Sing saha anu neangan bakal manggihan. Asal ikhtiarna ulah kapalang. Kudu terus husu dibarengan ku ngadoa. Tah itu mah. Hayo ayeuna mah urang ini. Mangga Kang Toleng. Nyai, hayo urang miang deui. Mangga Kang Toleng. Berarti luan lalempang deui. Ayeuna mah sasenaker. Malah mah bari galecok ngobrol, sempal guyon gogonjakan. Esti ngarasa bungah tur bagja. Alam dunya teh asa ngalegaan ayeuna mah. Sabab regreg boga gunung panangguhan. Saterusna si Toleng jeung anu duaan teh reureuh di hiji lembur, ngendong di hiji warung. Samemeh sare nuluykeun ngobrol, ngan lain ngobrol ka mana wae, lain ngobrol ngaler ngidul, tapi dieusian ku pituah-pituah si Toleng anu bakal mangpaat keur Ahmad jeung Esti. Malah mah sakalian bari nurunkeun ilmu bela diri keur ngalengkepan ilmu anu geus aya. Cag tunda heula. Kebat lampahna Sabda jeung anak buahna. Harita teh geus teu mikirkeun nanaon, tina awahing ku sieun malah mah dina lumpat oge jiga anu balak teu malire ka batur. Padu jauh sorangan da sieun dileg-leg ku oray gede. Menang sawatara waktu mah eueuh anu boga pikiran sejen iwal ti hayang jauh ti tempat anu tadi nya akhirna nepi ka hiji tempat reg Sabda eureun. Napasna ngahegak kesangna ngucur. Kudu pruk diuk satengah meubetkeun maneh tina awahing ku cape. Goledag ngagoler dina jukut, ngalempreh bari ngajapapang. Jol anak buahna sarua pating kudu pruk kawas anu beak tanaga. Geus reureuh tina kacape, kakara cengkat diuk ngangkeup tuur. Aduh, alah, dada aing mani nyeri euy. Capek aing ye. Aduh, orang naon ya Kang? Nah mana gede-gede teuing. Asa dina pangimpian kuring mah. Nah nyaan eta teh kitu. Ceuk si botak kawas anu teu percaya kana tetenjoan panonna. Ari sia, kunaon make lumpat ari can yakin mah geus puguh oray ngaburing ka sagedena nahaon. Aing oge teu wani ngalawan deuleu. Sieun dilegleg. Eta mah nah ya oray gede-gede teuing nya euy. Oray siluman meureun Kang. Komo leuwih galak siluman mah. Kumaha tuh? Nya wayahna kudu tarima nasib. Urang teh eleh deui bae ye. Si Ahmad jeung si Mojang leupas deui. Duh, aing mah euy, beunang hese capek teh teu kabawa ieu. Anak buah Sabda ngaharuleng kabeh. Maranehna oge milu bingung jeung handeueul.
Hayang nangkep Ahmad jeung Esti teh menang berjuang salila-lila, menang hese, menang capek nepi ka ngoprot kesang sarta nandon ke nyawa. Malah nepi ka aya korban jiwa sagala. Ari ayeuna leupas kitu bae ngan ukur sieun ku oray. Kumaha digeus kieu, Kang? Nah moal diteang deui si Ahmad teh, sugan we aya kene atuh. Moal aya. Pasti geus kojor di lebleb oray. Akang mah kawas lain jago wae. Nah habat boga pikiran kitu. Kuring mah jadi curiga ya. Curiga kumaha di sia? Samemeh aya oray, apan aya nu gelo teh megatan. Buat teuing eta oray teh sihir kan. Urang teh katipu ye. Nu akhirna si Ahmad leupas deui. Sabda ngahulang ngadenge kitu teh, manehna jadi bingung. Boanya manehna katipu ku si Toleng, anu akhirna Ahmad bebas. Nyel ambek huntu kekerot nahan amarah. Setan teh boanya oi. Nah kumaha deui atuh. Sok we pikir ku Akang. Orang di mana segede kitu? Ujug-ujug jeleg megatan jalan apan. Jeung deui datangna barang jeung angin puyuh. Aduh, tetela dewek teh eleh jajaten euy. Nyata ayeuna mah si Kelo teh gagah sakti mandraguna, taya gunana diteang deui oge. Moal kapanggih. Ayeuna mah urang lapor we ka Balogawa. Nya eta mah kumaha, Kang? Ayo dempang deui, gancangan. Mitra sadaya, kanggo dinten ieu cekapkeun sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha lalampahan sabda saterasna, kumaha terasna ieu carios, antos terasna lalampahan si Toleng dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-55. Sakitu anu kapihatur, permios, cak.